Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alifi hadzal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim. Idraku akli ari dalil akli ayana pangeran eta bukti makhluk nakeur karandapan. Ari dalil akli ayana pangeran eta bukti makhluk nakeur karandapan. Nah, ari dalil akli ayana pangeran ari dalil yen makhluk eta anyaran sabab makhluk nyata narobah-robahan. Ari dalil yen makhluk eta anyaran sabab makhluk nyata narobah-robahan. Nah, hari jadi wujudna Allah wujud cek akli lain wujud isi kahade pahili. Jadi wujudna Allah wujud cek akli lain wujud isi kahade pahili. Nah, Allah teh wajib ayah, wajibna wajib akli, layu sodikul aklu bi adamihi, nuboga akal mual ngabenerkeun mun Allah Jadi nuboga akal mah pasti ngabenerkeun Allah teh aya. Jalma-jalma nu teu nekadkeun Allah aya, sanajan jadi raja, sanajan dunia na lega,
tak eta teh akalan. Lamun jelema eueuh akalan, jelema asup teh rupana jeung warugana. Eueuh akalan mah bangsa domba, bangsa sapi. Mata kamari bulan haji, ayeuna teh bulan haji. Kamari tas mencit poe Jumaah, aya nu poe Sabtu, aya nu poe Minggu. Duka poe ayeuna aya kana nu mencit. Urang teh balas hayang jadi jelema mencit teh sato kurban. Mencit sato kurban cek syariat mah menang mawati kanang iuran saurangna 2,5 juta, aya nu 3,5 juta, aya nu 4 juta kumaha sapina. Eta teh pangna dipencit ogenan cek hakikat mah erek mencit sifat hayawaniyah nu aya dina diri, nu ngagagalkeun eta sifat kana diri disebut jelema. Jadi jelema gagal disebut jelema teh gara-gara dikuasai ku akal tabiina. Batak lamun sholat aya sholat syariat jeung sholat hakikat, udhiyah oge mencit sato kurban oge aya syariat aya hakikat. Syariat mah aya batasan, aya aturan, malah aya waktu. Teu bisa bulan Muharram mencit sato kurban. Jatah waktu nage di tanggal 10 nepi ka tanggal 13 bulan haji. Cek hakikat mah da lain motong sapi jeung motong domba. Mising teu papanggih jeung bulan haji ge cek paribahasana urang teh kurban mencit. Nganu dipencit sifat hayawaniyah nu aya dina diri, nu ngahalangan diri karena disebut jelema. Ulah wakaat orang teh disebut jelema bari cek hate sorangan aing teh lain jelema. Namun bener jelema mah ka Allah nyebut ayat teh keur soca nempukana rupa kudu manggih Allah. Dalam jelema mah keur cepil nguping kana sora teh kudu manggih Allah. Dahar unggal poe sapoe nepi ka 3 kali da luput teu manggih Allah. Boro-boro dahar sampai 3 kali sholat sampai 5 kali canjeng sunatna teu manggih Allah. Munga haji ka Mekah ka ditu nepi kakeun ka sababaraha taun ulang anting da balas loba duit boga KBIH deung atawa umrah sabulan sakali ke Mekah nanti. Sabulan sakali ge 2 bulan sakali. Pulang anting umroh ka ditu. Nawaitul hajjah, nawaitul umrata wa ahramtu biha wa ahramtu bihi. Dilaksanakeun. Eta teh nu pulang anting munga haji teh ari hate teh nyawa Allah mah doma lagi. Sok sapi we jadi ku ahli mukasyafah mah anu keur ngurilingan Ka'bah teh tawaf ngaranna lin jelema. Jadi sekali deui jelema mimiti disebut jelema teh lamun akal gorijina, akal goriji minimal. Lamun akal gorijina berfungsi cek bahasa barudak nu sok nyoho HP mah aktif akalna. Itu geuning maneh di WA ku urang checklist hiji berarti keur teu naon dah keur teu aktif soca ningali kana rupa akal gorijina checklist hiji teu aktif teu aktif da cicing dina rupa
batak pantas cek ulama ahli sufi mah nu hatena lelempang adunya zuhiruha girotun, dunia teh lahiriahna tipuan, kasaha nipuna kajelema nu akal goriji nanti aktif gitu ta. Ajengan ngawuruk santri loba ngarebu jamaah di mana-mana eta ku kaayaan ngawuruk nepi ka teu katuduhkeun manggihan kana ayana Gusti Allah. Teu manggihan kana ayana Allah. Disebutan oge ngaran Allah luput teu kapanggih, ya da moal kapanggih itu diteangan. Jeung sanajan diteangan salah parabot mah keur neanganana akhirnya moal manggih. Soca moal manggih, cepil moal manggih, letah moal manggih, panangan moal manggih. Hawasil khomsi panca indra nu lima dipake neangan Allah moal manggih. Alatna keur neangan Allah mah akal. Matak disebut teh Allah teh wujudna wujud akli, wajib akli Allah wujud, gitu bahasana. Mun wajib akli Allah wujud pihartieunana la yusaddiqul aklu bi adamil lah teu ngabenerkeun akal urang mun Allah eueuh, eta teh maknana wajib akli. Datang we hukum ka mukallaf, mukallaf netepkeun wujud di Allah wajib akli teh wajib syar'i. Dua kali nyebut wajib teh tetap na wujud di Allah wajib akli. Mukallaf nu boga akal geus baleg kawas nu ngarariung ayeuna di dieu eueuh nu can baleg geus baleg kabeh oge gitu. Eta mah nyahona tetep wujud di Allah teh wajibna wajib syar'i. Kumaha ari makna wajib syar'i? Yu'aqabu ala tarkihi wa yusabu ala fa'lihi. Paheulakeun yu'aqabu heula nya sanajan lumrahna yusabu heula. Bongan sok rinceung kana buruh urang gitu. Ameh reuas yu'aqabu ngarti encan neangan ngarti hangeuh eta teh keur disiksa. Tong nyalse teh atoh meulum sate nya keur disiksa. Naon sababna nyaho ka Allah encan teu hayang neangan nyaho. Aya kitu can nyaho tapi teu disiksa aya. Mana nu can nyaho teu disiksa ku Allah nu neangan nyaho. Ahli sunnah wal jamaah 8 golongan kabehna kadalapanana kana aqaid ngarti can ngan ngeureuyeuh ngaji. Jampena mah sakitu-kituna da moal matak teu kajampean kabeh aya jampena. Abdi mah bodoh teh nyaho Allah rumasa salat teh keun bae salat teh sanajan bodoh ge teh nyaho Allah ngan ulah eureun ngaji. Ulah eureun ngaji ngan da geus karolot orang teh ngaji teh kedah diemut. Tilu rupa we nu diaji mah tos ka mana-mana we oge. Hiji aji ilmu nganterkeun hate nyaho ka Allah. Kadua aji ilmu nganterkeun hate nyaho kana aturan Allah. Aturan Allah teh dua, hiji ibadah, kadua adab. Mata aya nu disebut kaifiyatut ta'addub, aya nu disebut kaifiyatut ta'abbud. Tata cara ibadah fikih bagianana, tata cara adab batin bagianana. Terus Allah teh aya di dia didalilan itu pangna bebeakan sababaraha hiji ngadalil ayuh Allah aya teh. Memang ya Allah, lain keur ngumpulkeun dalil keur debatkeun atau keur bejakeun ka batur aing ge bisa nyebutkeun dalil Allah aya. Mang nu ngarti tauhid teh maneh hungkul, matak aya jelema nu nyaritakeun tauhid keur nemongkeun aing teh bisa.
malah kama qala ulama nu ahli tauhid disebutan kumanehanana eta mengan saukur keur nemongkeun aing teh bisa jeung bisi batur nyangka aing teh teu bisa bisi disangka ahlina dina bidang anu matak disebut lain mangga Allah kadang-kadang dan yang lagi henteu ngan saukur keur nembongkeun aing teh bisa nyaritakeun tauhid. Terus baca berita we bisa hukum gitu. Da batur mah dicaritakeun teh ngalaman mun socan kana rupa minimal akal gorijina teh sok sanajan telat-telat wae ogenan tadi na dina rupa telat-telat oge dianterkeun we si hate teh nyaho ka Allah nu ngayakeun kana naon lupa dianterkeun ka Allah. Batak dalilna Allah wujud teh ieu makhlukna keur karandapan. Karandapan teh keur kaalaman teu keur. Zaman teh pantilu aya zaman anggeus, aya zaman eukeur, aya zaman bakal. Nyaritakeun zaman anggeus da baheula bisi teu karasa. Nyaritakeun zaman bakal can parabubuh kitu lin. Dalil Allah aya mah ayeuna we keur karandapan. Teu kudu ngadalil ku poe kamari poe ahad, teu kudu ku poe ayeuna we poe Senin. Ibu tadi di bumi angkat ka dieu nya eta teh jadi dalil karena ayana Gusti. Batak ku kolot mah dihejahna mun datang ka lapang tadina eueuh ayeuna aya nu nyieun ya. Ibu teh bisa nyieun datang gitu bisa nyieun ibu. Allah ngadamel ibu jeung Allah ngadamel datang dina ibunya mau jeung sifat wahdaniyat Allahu khalaqakum wa mata Allah nyieun ibu-ibu jeung nyieun pagawean ibu-ibu jadi datang ka dieu teh moal agul ieu mau balik ngaji agul bebeja ka batur aing ngaji seubeuh we saminggu seubeuh jangan os kana dahar oh amal dia aku berarti Allah ngadamel kuring jeung Allah ngadamel angkat di kuring jadi angkat kana ieu tempat ge dibisakeunana ku Gusti Allah mun Allah teu nyieun bisa mah boro-boro nu jauh nu deukeut oge da teu ini kapanggih we berarti bisa ini teh diberi nikmat kuring teh ku Allah nepi tah ngadelup nepi kageun kapikiran kadinya eta teh leuwih alus daripada ibadah 70 tahun ngahulang mikiran saat ieu nu keur karanapan ti imah datang ka dieu eueuh nu bisa nyieun kajaba Allah nepi kageun kakarasa ku hate syukuran ka pangeran aing datang ka dieu teh Allah nu ngabisakeunana da abdi mah Gusti la haula wala quwata illa billah komo ejeung teu ningali mah nya qalbu urang kana ayana urang kana ayana gawe urang nu karaoskeun teh ku qalbu teh nu kabandungan ku hate urang teh Allah we hungkul pan kadang kawis mah nu kabandungan mah urang nu ini teh ku hate teh nu kabandungan mah batur nu katingali ku soca nu ini teh sanes tapi ari akal mah da teu kitu akal mah nyaksina Allah keur ngabringkeun jelema datang kana tempat pengajian da Allah mah geuningan kitu boro-boro nu datang kana pengajian nu datang kana orkesan dikeresakeun deui ngalabring ku Allah ku Allah kabeh oge batak kolot baheula marek kumaha wae oge cukup beres beres teh sabab kabeh usaha ku Allah dari orang tengah don moyo kabatur disebut suul adab alal kholki kunaon pangna goreng adab kabatur teu nyaho Allah gitu nu ngagagalkeun jadi jelema usul ka Allah teh aya suul adab
Suul adab ka Allah, suul adab ka guru, suul adab ka makhluk, suul adab ka diri. Eta goreng adab nu ngagagal gitu. Batak aya ungkapan ti para ulama, moal ge sukses jelema anu sukses, moal sukses jelema anu sukses, illa bil hurmah, kecuali kudu boga adab gitu. Kecuali kudu boga adab. Adab pang utamana ka Allah. Adab ka guru geus aya ngan ka Allah eueuh agana. Kan kada sih bisa metakeun anu naros ka pribadi. Kumaha cenah kapanan santri teu ejeung-ajeungan teh sanes mahrum, sanes istrina, sanes wargina, teu aya kakaitan nanaon. Tapi eta cenah santri awewe teh suntangan lagi bulak-balik mun sasalaman teh. Mana we ajengan nu nanyakeun manawi cenah gaduh keteranganana. Lamun abdi mangi keteranganana Kang kumaha? Abdi cenah arek engke mun balik ka imah. Budak santri cenah kieu cenah. Betah urang beureum dicabakan cenah beungeutna. Bari diiringi ku lagu man anak. Besok aya lagu kitu nya. Man anak. Abdi mah cing teh keur mah cicing baheula meureunnan barang ka dieu di Cibantar. Boro-boro sasalaman bulak-balik sakalian mingguan ada teu kadeuleu cing teh ibu-ibu. Da di kubeng ngaji teh. Nu kadeuleu teh tireng kumpul mah. Cukup kolot mah ku kitu oge teh kudu make kitab papetanan. Sok nu ngawuruk mingonan ibu-ibu di Cibantar, nu ngajina ibu-ibu hungkul. Kapan make tireng teh? Sok taroskeun ka ibu-ibu. Ulah dibuka teh dihaja di tireng. Cenah teu betah dekat tempat dondar didudut ulah. Papatahan kalau sakit tuh hungkul jawabanana teu kudu aneh-aneh. Kapan cenah ningali beungeutna jelema anu ngawuruk teh gede ganyaranana. Ditutup cenah. Mun lalaki ka lalaki bari eueuh sahawa. Ari barang jeung sahabat bacilaka. Batak suul adab teh pangagagalkeun hate usul ka Gusti Allah. Batak teu kudu lieur jeung teu kudu loba nyalahkeun batur kunaon aing ka sawah teh daek we inget kana asmaya qadir. Ka kebon, dagang, menang bati, hate teh daek we inget ka Allah nu kawasa nguntungkeun kana dagang. Di urang we anger hijabna. Komodina hati aya kibir banyak. Inna li abwabis sama'i hijaban. Sanyana eta tetep pikeun pirang-pirang pintu langit. Ari aya hijab. Ari hijab teh Pak yaruduna eta pantote narolak. A'mala ahlil kibri kana pirang-pirang amalna ahli takabur. Jadi jelema takabur tong ngarep-ngarep amalna diterima. Salatna loba, puasana loba, ekahna loba, kurbana loba, unggal bulan haji daftar ka panitia tahun ieu ekah, tahun isu kurban. Tahun ieu ekah, tahun isu kurban. Can eureun kuring mah kurban jeung ekah sekian tahun umur nepi ka ayeuna ekah we jeung kurban. Kan dina hate aya kibir. Moal diterima ku Allah. Eta teh pasti moal diterima nanti. Sabab nu ngabejakeunana Kangjeng Nabi, ai Nabi wajib sidik, mustahil bohong Nabi mah. Wajib ngandalna ogenan dan Nabi mah sidik. Kedua, amal jelema moal diarah ku Allah teh moal diterima. Sanajan amalna loba, tarang nepi ka hideung balas sujud. Tuur nepi ka keun ka hawuk nya balas sujud gitu. Hawuk dikungsi di Kuwait oge tuur teh hawuk. Moal diterima.
gara-gara naon yaruduna a'mala ahlil hasadi, pintu langit nolak karena pirang-pirang amal na jelema anu hasud. Kuning hasud namina hasud teh tamanna zawali nikmatil ghair, eta ngaran hasud. Ngarep-ngarep leungitna kanikmatan nu aya di batur, pada uga eta kanikmatan balik ka manehna atawa teu ka manehna ge payeuh di si eta we, teu panuju si eta meunang nikmat. Eta teh hasud geus. Keuna nu sejen mah nu beunghar pae tong si eta we. Balas kunaon teh? Balas kunaon ka cida. Eueuh leheungna penyakit hasud sugan. Leheung kitu teh ka baturi pelebahkan dulu. Eueuh leheungna. Adi ka lanceuk ka adi. Ah ngaran hasud mah goreng we. Tah ai geus hasud ieu eta teh sok sanajan teu diobrolkeun ka batur oge keukeuh we hate teu panuju lamun si eta aya leuwih teh. Komo jeung bari dibarengan ngobrolkeun ka batur. Tukangeunana lain rek ngomean eta teh balas ngewa, dipitnah, digogoreng, dijatuhkeun ngaranna. Matak nu katilu nu ngahalangan amal ditarima teh amala ahlil gibati, amalna jelema tukang gibah. Tilu saja cek Nabi, innali abwabis sama'i hijabat yaruduna, anu nolak itu hijab teh atanapi itu pintu teh Pak ya teh ditarima cenah geuning amal teh ulangi teh ditarima ku Allah maksudna. Tertulus mulia eta amal sanajan pagaweana mulia tapi tertulus naon mulia gara-gara ayat takabur. Ayat takabur teh pangna aya ngaku tuh kuring, ai pangna ngaku kuring teh teu nyaho hatena ka Gusti. Kitu mata mah takabur teh jalema teh biasana Pak ujub heula tuluy riya kadituna kumaha takabur. Metak jampe nama keur ngaleungitkeun takabur dina hate makrifat ka Allah. Allah aya dalilna anyar makhluk ayeuna keur ngabuktikeun nya kitu makhluk teh anyar didalilan deui ye. Naon dalilna makhluk anyar? Makhluk anyar dalilna sabab robah-robahan. Anu keur karanapan kurang we beurang ejeung peuting robah sanes. Robah beurang ku surupna panon poe, robah peuting ku bijilna panon robah panen. Nepikakeun kajadi tanggal pikeun bulan. So ku robah-robahana beurang jeung peuting teh nepi ka jadi sabab aya tanggal dina bulan. Tanggal dina bulan teh pan keur migawe ibadah kamari pan poe Kemis nepikakeun ka disebutkeun yaum Arafah nu ka Mekah warajib wukuf di tanah Arafah. Matak ku ganta-gantina dinten ku robah-robahna ieu alam ieu makhluk ieu teh nuduhkeun makhluk teh anyar da Allah mah teu robah. Robah tina aya kana eueuh, robah tina eueuh kana aya. Ya Allah mah aya we tuluy teu robah-robah. Mun di alam arwah urang ngajawab nalika ditanya alastu birabbikum qalu bala. Qalu bala mah harita di alam arwah da buktina maka alam dunia teh singgeun qalu bala. Ari Allah mah alastu birabbikum telin bare teu hungkul nepi ka ayeuna ogenan anger qalu bala naon anger alastu biro anger nanya kalamna mah teh kitu Pak. Ruh urang teh sadayana ge mulya ieu.
Metak geningan aya ulama ahli mah nyengemkeun akromaka bikaromatin salasin. Eta teh ku Syarqawi mah akromaka teh disarahanna kieu mah. Asyhadaka Allah ngamusyahadahkeun ka anjeun. Qobla samemeh antas hadaka samemeh dipenta musyahadah anjeun ku Gusti Allah. Jadi orang teh memeh musyahadah, memeh dipenta musyahadah oke geus dimusyahadahkeun. Sadayana ruh urang teh musyahadah baheula di alam arwah. Matak ditanya kontane malah nogenan gitu dawuh hijab. Jadi di alam arwah mah sadayana ogenan musyahadah ruhani teh, Pak. Dipenta we ku Allah geus ka alam dunya sina musyahadah, teu kabeh musyahadah. Ngan sanajan teu musyahadah oge minimal menang 3 kamuliaan. Tilu kamuliaan itu diantawisna aya musyahadah. Mana nu 3 kamuliaan? Hiji ja'ala kadzakiron lahu, Allah ngajadikeun ka nya teh nu zikir ka Allah. Zikir lisan maca zikir, zikir hatena eling inget ka Gusti, eta teh keur nyumpuran akal goriji eta teh. Jadi jelema nu mulia teh nu boga akal goriji, nu sok zikir lisan migawe syariat, bari hatena inget ka Gusti Allah ngaliwatan dalil makhluk nu keur karandapan. Minimal eta teh. Urang keur cicing ayeuna di dunia, makhluk keur karandapan ulah mikiran batur, mikiran diri we. So cawas teh keur karandapan. Cepil nguping teh keur karandapan, panangan kepat teh keur karandapan. Sampean ngalengka teh keur karandapan. Ku keur karanapanana sampean nu ieu dipake enit ngaji zikir zahir, hate inget ka Allah nu bisa nginitkeun eta zikir batin. Ja'alaka Allah ngajadikeun ka urang zakirun lahu eta. Lahiriahna dipake init kana tempat ngaji, batiniahna inget aing init dibisakeun ku Gusti. Aing teh aya keneh da katingali nu init teh kuring, tapi teh diaku ku hate. Jadi jalan inget justru kuring teh jadi dalil anu nuduhkeun kana ayana Gusti Allah. Ta eta anu mulya teh. Anu kadua mangke mazkurun bihi, nu katilu mazkurun indahu. Mazkurun bihi mah ku Allah disebutna oge. Jelema geus disebut ku Allah sanajan jelema moyok oge. Mulia we anggar. Mun ceuk Allah hadza waliyyi ieu teh wali aing. Moal hina sanajan sak jelema salah dunia ngahinakeun oge. Mun jelema geus disebut ku Allah ieu teh pilihan aing. Moal matak jadi cocel kamulyaanna gara-gara loba nu ngaledek moal. Beda jeung jelema nu dimulyakeun ku jelema ku Allah teh dimulyakeun. Mising sakabupaten nyebut mulya oge orang nomor 1, sa Jawa Barat nyebut mulya oge orang nomor 1, sa Indonesia nyebut orang nomor 1 oge pamulyaana. Cek Allah hina mah hina. Duit 1000 ditalian karena langlayangan usum angin gede di pedar naik kaluhur sugan pedah duit 1000 naik kaluhur di bawah angin tah nilainya ngegedean mah angre sabaraha 1000 duit 100.000 dikeseng kurang dulu dikihan ku saka RT-an bisa ka RT-an cik eta duit robah moal jadi 1000 angre sabaraha. Maksudna nu mulia tetep mulia, moal bisa robah kemuliaanana sanajan loba nu ngahina. Nu hina tetep hina, sok sanajan loba nu ngamul yakeun. Letak bisi urang ngahinakeun kakasih Gusti. Kunaon pangna wali teh ditemongkeun, teu sanggup takzimna mah. Cilaka karunyaeun urang karunyaeun Allah ka urang mun urang apal eta wali sanggup kitu takzimna. Itu apal si eta wali mah pamising urang culang nu oge ceuk paribahasan nya sing goreng oge nanda kieu kabuktian teu bisa takzim teu bisa hormat da teu nyaho.
dan cilaka manyaho eta teh jelema mulia tapi aing teh bisa ngamun sok lamun apal mah urang lamun apal eta wali tonggoroni hirup kene geus maot teh di pamijahan ieu di pamijahan boro-boro hareupeun makamna Pak boro-boro hareupeun makamna ti memeh datang kabeh jero giran geus aya rest area bebas ngarokok teu meunang ngarokok da agak-agagan urang terek ngarokok naon sababna apal di dieu aya jalma mulia tadimna nepi ka BBAK batak walau tengah hajat teu ditemongkeun kekasih Allah kadang-kadang di sawah sok lenger jeung manehanana oge sok silih porosotkeun calana mun apal mah wali Allah menyadahi morosotkeun calanana oh urang mah nganggap nu mulia teh nu disosorban nu dijujubah gitu sirahna dipenuhan pasantrenna gede sakali ngadehem jelema peureum matak sieun kawalat kuno kitu teh sieun ka urang teh pokona wayahna kudu aliuran padahal orang teh geus turun jadi santri teh lila pedah disebut alumni wayahna wajib ke setiap alumni wajib aliuran sabab rek ngabangun anu kan urang teh BBAK da sieun ngaon teh kawalan bebelaan cari itu bebelaan ka dieu dah palet teh jelema nu kitu betat teh jadi wali Allah atau jadi wali setan ngan pahkum bidzawahir we si eta ngawurukan kuring nuduhkeun apal salah apal bener dina lahiriah ke kuring sing teu ngaguruan sing teu nungtun hate nyaho kalau ge minimal nungtun anggota badan nyaho kana aturan Gusti aing teh nyaho salat teh si eta da goreng ieu atuh ngahargaan kanu kitu aing teh bisa puasa teh si eta sok sanajan baheulana ka kuring teh mere wiridan di tamuasaan cenah mah eta nu diwiridkeun teh ameh teu teurak dikadek keun we eta mah dipopohokeun we da apal nu kitu mah teu peuti hade ayeuna mah da geus sumpah balik masantren teh santri kolot teh kuajenganna teh ieu baca paragi ngalobakeun santri ieu baca paragi ngababarikeun rezeki da santri mah balik ka imah sila ipis macul mal aya nu nitah naikkan tangkal kalapa nyoroh contuur geus ieu baca sila ipis ieu paragi ngalobakeun rezeki sumete teh matak barang baca teh jeung puasa fokus teh tujuan teh kadinya di dieu cacadeun torekat ngaku torekat muktabaroh ari keur norekat hatena leumpang kadinya nu dibaca hayang sina loba santri nu dibaca hayang sina loba rezeki eta nu disebutkeun fasidun pitoriqoh teh Pak muktabaroh toriqoh nu dituturkeun nama ngan jelema nu norekat tah hatena teu muktabaroh itu lain ka Allah tujuanana da pokok dina torekat marek nu manawe torekat na tilu sidik ikhlas tumakninah ya mah loba nu asup kana torekat hayang beunghar juga loba nu asup kana torekat hayang nyandung juga loba nu asup kana torekat hayang loba jamaah juga hayang payu dagang kaliru mah jadi wujudna Allah wujud jeung akli lain wujud hisi ka hade pahidi nah eta tungtungna wujud Allah teh wujud simpulna bil hilaf ka hade wujud teh dua cek kemari aya nu kapangih ku hisi aya nu kapangih ku akli nu mangihan soca nu mangihan rupa mah hisi jika Nabi Ibrahim ningali bentang ieu pangeran teh keur nempo bulan keur nempo panon poe huwa akbaru ta ieu jiga nama nu padagna pangeran teh itu ternyata robah-robahan eta mah
baretona aya ayeuna eueuh atuh penting ayeuna aya datang isuk-isuk eueuh panon poe ieu yeuh pangeran mah caang lagi merata ke mana-mana datang magrib eueuh deui menyecek Nabi Ibrahim pangeran mutut eueuh da aing mah embung pangeran ka pangeran nu nungtut eueuh palebah aing keur getol tahajud pangeran eueuh moal katuliskeun ke amal aing rugi temen cenah pangeran nungtut eueuh mah gitu ngintip-ngintip pangeran ya orang cenah hayang apal pangna Allah ayeuna gede pisan mere ganjaran ka jelema nu tahajud kumaha kitu cing teh kapanan rarehe penting jadi tepat ribuheun Allah teh nulis jadi nyangka lamun loba tinggu amal mah jelema teh Allah teh ribuheun nuliskeun ampun cina-cina teh ya kunaon panu ngagedekeun ganjaran sabab dina waktu eta urangna nu ibadah bisa tenang bisa khusyuk teu riweuh teu kaweur ku jelema rea eta nu jadi sabab lain Allah riweuheun bejeuna tuh da batur mah areueuh maneh hungkul ibadah mentek dibikeun cenah ka maneh kabeh baru datang na ogenan maneh lohis cek lahiriah sanajan sosoranganan ibadah eueuh batur ari teu usul maka Allah teu khusyuk mah dina hati moal meunang naon hanas maksakeun rempod-rempodan di tengah peuting da sieun kacaina ogenan gitu Anes, riweuh erek ngan samenit ek burang rek wayah kumaha ibadah dibarengan hate ku marifat Allah ta eta nu ngadatangkeun manfaat mata kruba umrin katsiratin amaduhu qalilatin amdaduhu loba jelema nu panjang umur tapi kurang aya manfaatna malah nu leuwih kasar mah eueuh manfaatna panjang umur oge saha nu panjang umur tapi eueuh manfaatna ka amalil ghafilin cara amalna jalma-jalma nu hatena poho ka Gusti eta kurang umur panjang atau alhamdulillah cenah abdi mah awak lintuh meni atuh awak lintuh da aya jelema pegang teh ka batur teh nu diinget teh eta mah balas loba pikiran ka batur teh meni sangeunana abdi mah lintuh tos sabar hayu saeuceu teh alhamdulillah tos 60 cenah meni awet ngorangan ieu ai jelema eling mah kieu cenah jelema eling bejar banget jadi nempuh batur pegang teh eta meruwet pikiran we jeung bejar maneh penting batur mah balas tirakat urang lintuh awak nu puguh mah lintuh kalau balas barang akan nu nu lintuh awak mah geus balas loba barang dahar komo kamari bencit banyak keburang tepet hulu kusorangan di dahar nah gitu jadi lain ku masalah sepi eueuh sasaha lain ku pedah ibadah sorangan eueuh batur jadi ku Allah teh amplop teh dibikeun ke urang kabeh lain gitu jelema nu loba ganjaranna mah nu loba manfaatna mah nu eling we hatena ka Allah mata ruba umrin rubana li taksir gereyak jelema nu paranyang umur tapi eueuh manfaat loba ruba nu kadua li taklil mana waruba umrin saeutik nu boga umur qalilatin ponok umurna ngan katsiratin amdaduhu loba ganjaranana loba manfaatna Nabi mau 63 tahun yuswana Imam Syafi'i 50 tahunan langkung sareput-sareput deui Pak Yuswana tapi manfaatna luar biasa boro-boro kangge anjeunna keur balak reagi loba manfaat meta kurang terek panjang erek ponok umur moga-moga ayaman hargaan yusoma lain ku panjang ponok tapi ku manfaat ai manfaatna umur urang teh dibarengan ku hate eling ka Gusti ke kantun barang wujud kabagi tilu bagian wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tantu naon Faqad yakunu al-hijabu alal muridi khairon lahu eta. Faqad yakunu maka terkadang kabuktian naon al-hijabu hahalang alal muridi kasih murid khairon eta leuwih alus. Urang teh ngadua tapi ku Allah teh dibere padahal dua urang teh keukeuh. Anu disebutkeun doa keukeuh ka Allah mah lain keukeuh maksa menta. Gambaran doa keukeuh teh hate urang keur ngadoa eling ka Allah. Eta teh ilhah fi doa. Nepi ka leungit sifat kamanusiaan urang anu awon keukeuh dina ngadoa. Jadi eusina keukeuh dina ngadoa mah zawalu ausufi basyariatika. Leungitna pirang-pirang sifat kamanusiaan urang eta mana keukeuh. Anu nomor kadua rokul hijab leungitna hahalang teu kahalangan ka Allah teh. Anu katilu nalika teu kahalangan wa busulika nepi berarti teu kahalangan anjeun teh ka Allah keur ngadoa usul hate ka Allah usuluka ilallah usuluka ilal ilmi bihi nu disebutkeun tepi ka Allah teh tepi hate nyaho ka Gusti dileungitkeun hahalangna ku Allah. Anu katilu urang teh leungit sifat kamanusiaan. Jadi alamat nurek diusulkeun ka Allah teh kitu pomo disusunkeun mah. Ciri nurek diusulkeun ku Allah ka Allah hiji dileungitkeun hijab. Nurek dileungitkeun hijab mana anu ngaleungitkeun pirang-pirang sifat kamanusiaan anu awon. Matak mun sifat kamanusiaan anu awon dikukut ku urang malusul-usul ka Allah. Hikmah mencit dina bulan haji teta fasholli li rabbika wanhar sok sanajan khitoban asal ieu ayat ka Nabi Muhammad muradna ieu ayat ka sakabeh makhluk inna a'tainakal kautsar ulama ahli tafsir ngamanan kautsar teh kapan pangkat kanabian nubuwah al kautsar maknana Nabi diberi Quran, Nabi diberi pangkat kanabian, pangkat karasulan. Eta al-kausar teh gitu. Ayeuna teh eta teh nikmat Pak disebutna nikmat dunia. Urang ku Allah diberi nikmat, nikmat agama, nikmat dunia. Matak lamun nikmat datang aya kewajiban. Kewajiban keur urang anu dipapari nikmat, naon kewajibanna syukur. Tingali ka dituna fasholli. Jadi syukuran teh ku salat kan. Fasholli maka kudu salat anjeun. Urang teh salat teh cek bahasa mah pan manana teh doa. Salatna hiji leungit sifat kamanusiaan. Dua leungit hijab. Katilu usul ka Allah. Eta mah teu bisa dipisahkeun Pak. Nu usul ka Allah nu leungit hijab, nu dileungitkeun hijab, nu ngaleungitkeun sifat kamanusiaan anu awon nu aya di manehanana. Jadi muncit satu kurban teh miceun sifat hayawaniyah nu aya dina diri sifat manusia nu garoreng teh dipencit. Ieu mah hasud kurban sababaraha kali dikukut teh dina hate. Tak kabur kurban sababaraha kali dikukut teh dina hate. Iri dengki bedegong jeung sajaba-jabana. Matak aya ausuful basyariyah al-madmumah zahiron wa batinan. Sifat manusia nu goreng teh aya zahirna aya batinna. Nu zahir mah Pak dalam lemrak sifat nu goreng nu zahir di manusia. Namrak sing teu dicaritakeun oge. Sifat nu goreng di manusia bangsa batin nu teu namrak mah nu loba jelema teu asa salah. Tak kabur saumur-umur teu asa tak kabur. Hayang diajenan ku jalema nepikakeun ka usaha puasa jeung sajaba-jabana teh salah. Batur memaca hijib Iqbal teh hatena nya hareup ka Allah,
kurang maka maca hiji Iqbal jalan masih nanya hareup ka kuring. Ya, mun jelema hayang disanghareupan ku batur cirina gampang Pak. Teu resep mun batur nyang hareup kalian ti manehanana. Geus kitu rumusna mah. Lamun jelema resep kana kabeungharan pasti dina hatena teu resep nampa batur beunghar. Lamun manehanana resep dibere ku nu beunghar teu resep lamun nu beunghar mere kalian ti manehanana. Kitu yang geus cirina. Rumusna makin resep dimuliakeun hoream lamun aya nu dimuliakeun lian ti manehanana. Batak teu aya bahasa yang ngegedekeun batur. Hidang kene tukang lauknya ngadedere ngagedekeun sia teh mah nya. Gede eta teh kan ngaranna. Ngagedekeun lauk gitu. Nya anu kaemut ku pribados sepuh masuk. Da bubuh lain rek ngagedekeun jelema rek ngagedekeun agama teh kudu kusaha wae. Pribados anyar kawin bari teu ngalaman masa teh di Cibantar teh. Endon kawin hungkul gitu. Eta sabana anu milari bade sasihan sok dipilari ka bungkul bari bahasa angkat teh cenah ujang abah malah limpu eta di tas di sawah tadi urang teh tuh tas ditutun memeh Cimedang teh naon ngaranna teh mau pacul datang penting anu ngaji paribasa lalimpu we teh pribados teh init ngaji. Ya, nu hoyong kasumpingan teh lin ku pribados Pak lain jelema teh mata pantes teh pati ngareret ieu da lain maneh nu diharap-harap datang ka dieu teh cek ayeuna gitu teu nu nanya aing teu gitu ngan kabalas kolot keukeu unggal aya nu nitah ngaji ka anjeunna ngan lalimpu nepi ka katalar ku pribados teh bahasa lalimpu. Ujang we cenah lalimpe abah. Ujang we lalimpe. Diingat dipikir-pikir nepi ka ayeuna. Lain lain rek ngagede geus ngagedekeun diri mah ku aing we satungtung hirup mah. Da budak mah bari teu ngaji di aing sia teh hanya honogenan meureun ka ukur nyali ek biseun mal ngomong hareupeun batur teu pat mikir ka dinya dan nu nyeun bisa mah pangeran. Juga ini tari Allah bisaeun ari Allah kasipatan ku sifat kudrat memenya heseun boro-boro nu ngalaman meureun ngaji nu teu ngalaman ngaji oge Allah bisaeun mah Allah kasipatan ku kudrat nu hesekeun Allah naon sababna dan nu gedena hayang agama mun jelema nu hayang gede diri hoream lamun aya batur gede gitu Pak. Maka mungeun aya batur badag teh. Anu kadua sing surti mun urang ngadua geus aya ilhah dina hate kitu ilham ado. Ilhah wusul ka Allah. Nu wusul nu leungit hijab. Nu leungit hijab nu ngaleungitkeun sifat kamanusiaan nu awon dina manahna. Hayang jah hayang riasa hayang badag teh areuweukeun dina hate. Ieu mah tuh da hayang payu pidato ogenan jelema teh ngadaruku. Akhir zaman mah geus kitu tuh. Geus rehe-rehe eueuh nu ngulem dicas bahasana. Fakta ieu teh Pak. Usul kitu dicas deui cenah. Matak cek Imam Sanusi akhir zaman mah loba tukang ngabejakeun agama teu disangka manehna sorangan teu paham kana agama. Loba jelema nu berbicara agama manehna sorangan teu paham naon ari agama. Ngaji teh nampung ilmu loba dina diri engke ngamangpaatkeun ngabejakeun ka batur ngan nalika ngabejakeun ka batur bisi kurang apaleun ka kuring tah ngadaru we ngadaru ame arapaleun ka kuring ame ngarulem ka kuring sama kitu we muter otakna teh
Lamun ayeuna teu deuke berhasil urang teh jadi tukang ngawurung ke wae santri nu datang pindah jadi tukang pidato cenah ka dituna. Lamun ayeuna geus teu payu keneh ieu jadi tukang pidato pan maju kolot lu Bandung ngarora pidato teh geus ka dituna maju sila ipis. Jadi tukang hikmah gitu. Lo Bandung menta cai gitu ka urang. Kitu we otakna teh jadi boga ilmu teh dikomersilkeun dari kitu mah Pak. Bapak tahti guruna ge geus kitu. Lamun teu kitu gagal, lain boga ilmu anu manfaat dianggapna ilmu manfaat teh kitu we. Aing ngaji kudu bisa ngawuruk, mata kudu boga santri. Santri teu boga kudu jadi tukang pidato. Jadi tukang pidato henteu minimal loba nu datang ka imah, loba tamu. Para wacai teh gini nya karena aqua gitu. Tak lamun aya nu nyuguhan aqua botol, sok ingat jika nu menta doa eta saya itu dada lain sugan dirasakan kudu keur naon ya ngaji fikih sugan dijelaskan teh fikih meukeun ngadandanan tauhid teh mah tasawuf bisi salah tujuan teh mah tauhid mah bisi salah patekadan tah da tekad jeung tujuanna ge salah tuh dah gitu tekad jeung tujuanna ge salah patak teh dijelaskeun sakali nu penting mah orang mah ibadah dohir diterima jeung teu kumaha Allah we bajar maneh teh pan kitu asa ngeunah pisan ya aya salat teh diterima jeung teu kumaha Allah we aduh mini enteng gitunya urang teh geus buku aya menang senal capit oge nankeun bulan Agustus men rebutan mini ripuh ieu aya menang surga mini kumaha Allah we eta naikkan tangkal jame kakarek ogenan saangsur dua angsur banyur ku panitia guru surga blue balas hayang nepi ka luhur nepi ka paentep-entep silih pungu jeung babaturan lancar da can aya cai leuleur di awuran burusut loba nu katingang da teu kapok kunaon kabita ku sendal capit kali gitu Pak ai ibadah hayang surga majar maneh ai keur ibadah kumaha Allah aduh ka batur nyebutkeun kade ulah jadi jabariyah ai manehna sorangan kumaha Allah nu penting mah aing mah salat teh diterima jeung teu mah kumaha Allah asih kumaha Allah kapan aya syarat siha aya syarat makbul aya syarat makjur teh dicaritakeun tuh da nu disebutkeun mana nu disebutkeun husnul qasdina oge nu disebut bener tujuan teh nu kumaha penting hayang hirup barokah mah eta we tuturkeun kumaha ceuk guru salah oge tuturkeun we nya pimayah taruh tah lamun urang ayeuna geus kitu Pak moal mata gegeran urang menta A Allah mere B moal da ngarti da usul teh ka Allah Allah mah ngaijabat teh sakahayangna Allah lain sakahayangna urang moal gegeran itu urang menta dibere Allah teu mere urang menta dicegah Allah mere nyalin gitu mal geger da geus marifat hate ka Gusti Allah Allah mah merena sahayangna urang menta dina waktu anu Allah merena waktu ayeuna Gusti ulah wa ka ayeuna maot teh abdi teh hoyong 5 tahun deui we ari teh poe isukna pae bulan haji nu ayeuna Pak jag atuh mangna dititah mencit oge panitia tas mencit geus rengse gitu geus kasep mencit teh manehna ngulahek langsung mau aya nu kitu duka di mana itu teh buating bulan haji nu hareup mah urangeun kitu teh buating sanu apa cenah sok sawadi wae ngobrol lain sawadi da moal mata loba aturan Allah ku pedah ngobrol sawadi ieu mah nampo batur bisi urang kitu nasib jelema teh maotna teh geuningan rupa-rupa beda-beda lamun persiapan rek kumaha
mata fil waqti ladzi yurid la fil waqti ladzi turid, dina waktu sahoyongna Allah lain dina waktu sahoyongna urang. Malah keur jelema nu hayang usul ka Allah mah teu dibere teh nalika ngadua alus eta teh. Alus. Sagala dicumponan mah sok oboan. Nyalin gitu. Budak unggal untab sungutna ku kolot dicumponan langkah sukses mah. Langkah sukses. Telepon ka imah pah yang balik mohon ucu we ucu teh euy. Budak ke rumah santren gitu, telepon ka inung nama mah abdi teu betah ya euy mah gitu peti panuju neuleuh WC da di pasantren harujit jiga kitu. Geus balik di imah WC THS. Naon masantren cenah harujit barudug. Gitu mah kudu jadi kolot leungeus Pak cenah abdi teu betah. Sok sia balik ka imah moal dibere nyatu ku aing. Itu mata ulah sakayang urang nalika urang aya kahayang dicegah ku kolot teh eta teh horeng aya kaalusan ke urang gitu Pak. Urang teh hayang nyobedongan keur leutik ku kolot teh dicegah. Urang teh minta anu ka Allah dengan Allah teh teu mere khairon laka leuwih halus keur anjeun. Urang mah teh dibere teh merampung amat. Cik ainu dagang hayang naon? Hayang untung sanes, hayang bati gede. Ku Allah teh teu dibere bati gede kalah buntung, halus eta teh keur jelema nu leumpang ka Allah. Nganu cilaka mah leumpang teh buntung heueuh. Cilaka 12 teh begitu. Betek diberi rugi teh hatena hayang usul ka Gusti alus faqad yakunu al hijabu alal muridi khairon lahu. Ameh naon liyajtahida fil amal supaya bisa hati-hati dina amal, supaya bisa sungguh-sungguh dina amal. Dan kadang-kadang amal urang teh kurang dines. Wayaduma anu kadua supaya mayeng naon khalqu sieuna si jalma si murid bin maulahu ti pangeranna si murid. Jadi hikmahna pangna ku Allah teh dicumponan naon nu dipikahayang ku anjeun teh hikmah apa nu dicanakna. Hiji supaya lebih hati-hati di amal, anu kadua supaya mayeng hati urang sieun ku Gusti. Kantun laki ni syaitonu rubbama ata lahu wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.